Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paling dia marada kompak, ibu-ibu di imah cenah repeh we tengah jawab salah. Didoakeun nu hadir wengi ieu di bumi nasahibul hajat sing dibarokahkeun rezekina ku Allah. Enggal haji atanapi umroh. Diangkeun umatna Rasulullah. Lalunas hutangna ongkoh. Jawab salamna sing kompak tarik insya ite sekali di Bang Bayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Sadaqallahul azim alayah. Al-Mukarramun, para alim ulama Desa Bang Bayang hormatin simkuring, para haji, ibu-ibu hajah, pimpinan pesantren, TKA, TPA Diniyah, imam-imam musola, jalmi-jalmi anu ngarurus agama Allah Sabang Bayang sadayana hormatin simkuring. Pangarsa Bapak Kuwu kali reng-rengan perangkat desa, bilih aya Bapak Ketua BPD LPM kali sadaya anggota sami hormatin simkuring. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat, urang Bang Bayang kum sadayana moali wiji-wiji hormatin simkuring, wabil khusus sohibul hajat jenengan anak Kang Wadi, Kang Wadi, Wadi atau napi Wandi, Kang Carwadi, Kang Carwadi, miwah teteh sabondo royot, sadayana hormatin simkuring. Aya dua doa nu kasanggakeun wengi ieu kangge urang Bang Bayang. Hiji, simkuring ngadoa mudah-mudahan urang Bang Bayang sing diselametkeun ku Allah tina Covid-19. Anu kadua urang sami-sami ngadedel doa. Mudah-mudahan sincep anu parantos dikhitan jenengana Fauzan Ojan Fauzan ya, doakeun sing dugi naon anu dipihara ku sepuhna janten urang kalih anu saleh, amin. Pak Haji rek dongeng naon wengi ieu simkuring bade ngadongeng napak tila simkuring ka Bang Bayang, salaresna simkuring teh ka Bang Bayang teh sanes ayeuna nembe ayeuna. Asana waktos naik motor wae abdi aya 2-3 wangsulanana ka dieu. Sabab jalan sanes jalan Cilimus tanjakan eta teh naon eta? Tanjakan Cikasok lain ngaranna. Eta tanjakan keur angkurawut keneh. Mobil teu tiasa naik. Sehingga pas tadi ngalangkung ternyata saya cek kuring. Subhanallah, alhamdulillah, bingah amarwata suta bingah ka giri-giri daek aing diondang di ka dieu. Pak Haji, bingahnya ningali urang bungut, ningali urang Bang Bayang cenah aya kamajengan, yakin simkuring bingah amarwata suta. Tapi langkung bingah deui lamun simkuring dongkap ka dieu, selalu ketika siapa saja mubalig yang masuk ada perubahan sikap, perubahan mental, baik hubungan baik kita dengan Allah ataupun hubungan baik kita dengan manusia. Jadi terjaga hubungan vertikal ke Allah, da geus ngadatangkeun mubalig sajauh-jauh ya mahal. Leres teh. Jadi urang ngamanfaatkeun ilmuna diterapkeun di dinten di Bang Bayang, meh barokah Bang Bayang. Amin gitu. Percuma mondang almarhum Bahula Jadidin MJ, mondang Pikri MJ, nu mararahal hargana 20-30 juta. Aipek teh perubahan
percuma mendingan ngonang haji obat mah 5 juta ge daek datang leres teu Pak Haji jadi lamun kitu azas manfaat ketika ada mubalik dongkap ka siapa saja petik ilmu yang baiknya supaya memperbaiki hidup kita baik hubungan kita dengan Allah ataupun kita dengan tetangga dengan manusia insya Pak Haji rek dongeng naon heula dongeng Idul Fitri heula da meungpeung sawal keneh leres teh alhamdulillah ieu bapak ibu katawi suara wajahna teh harerang keneh teuing harerang kuminyak teuing harerang kasemprot lampu nganu pasti ada keberkahan lain coba dibantu suara Pak. Ada keberkahan ketika ibu bapak ngiringan kamari Ramadan maka masuk Syawal itu sesuai dengan makna tina Syawal uninga teu makna Syawal teu wo ibu-ibu jaim cari cingwe nyahohan teu ngomong tembung balik deui uninga teu hoyong uninga hoyong Syawal itu artinya meninggi kunaon cenah naik darajatna urang Bang Bayang sabab tos kenging magfirah ti Allah kamari salami Ramadan jadi derajat urang teh geus di luhur lamun geus di luhur pira kurang dipurangkeun deui Syawal artinya meninggi jadi kita wajib menjagana amin kitu la ilaha illallah ketika kita bertemu dengan bulan Syawal maka kita akan kental bertemu dengan 3 bahasa yang paling menonjol. Cobi emut-emut, upami penak sareng lebaran teh aya 3 bahasa paling menonjol. Hiji aya Idul. Untuk bil ngomong jadi huntu sia cil. Balik deui, hiji Idul. Kadang-kadang urang unggal Idul Fitri, wilujeng Idul Fitri, hartina teh nyaho. Pak Haji, nu kahiji Idul Fitri, apa maknanya? Id kembali, fitri artinya suci atau bayi yang baru dilahirkan. Jadi lamun Idul Fitri berarti balik deui jiga orok nu karek lahir. Teu gaduh do. Da geus dihampura sari Ramadan. Kartos? Makana aya Idul Fitri. Oke. Yang kedua ada bahasa minal aidin wal ta. Kadang-kadang sok salah nyarita. Aya nu kan nyarios lagi kieu. Geus teu naon lampu mah gaya nu hadekeun. Kan dia tingali. Ieu ngaji penting nu ieu. Aya bahasa minal aidin wal faizin tinggali ka dia bahasana cek nah jadi kieu cek oke. Aya bahasa minal aidin wal faizin ieu si asa bolak-balik bae ya neng diuk sia teh geus setrikaan wae tah gitu halo ulah halo atau jawabna gaul saeutik hai itu go halo emangnya orang kena telepon balik deui halo anjir eta nini ti tukang ka aing hai geus teu nanaha balik deui minal aidin wal faizin kadang-kadang urang teu terang naon hartina nu apal minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin lain. Bukan itu maknanya. Minal aidin, tinggal letak kuring. Ameh bener ngomongna. Diambil dari kata dasar aidin itu dari ada yaidu aidan, artinya balik deui. Jalma nu keur balik deui bahasa Arabna isim fa'il menjadi aidin. Jadi lamun aya paku nyarios ka warga masyarakat minal aidin eta teh doa ti paku mudah-mudahan salira warga masyarakat Bang Bayang sing baralik deui suci. Itu yang kedua wal faizin diambil dari kata dasar faza yafuzu fauzan artinya beruntung jadi fauzan itu nama yang bagus lamun aya nyarios minal aidin wal faizin sami-sami mudah-mudahan salira sing janten jalmi anu balik deui suci mudah-mudahan salira sing janten jalmi anu beruntung cek urang jawabanna lain sami-sami aya nu sok sami-sami aya heuh geus kajeun da tanya hotel beureunya komo nu sapotong sewang minal aidin sami-sami wal faizin aya nu kitu aya melekpek geus gandeng Pak Haji nu benerna kumaha eta teh ancelak nyarios jalmi saurangeun ulah sok dipotong-potong pakuwu minal aidin wal faizin mun disunatkeun pakuwu mudah-mudahan pakuwu balik deui suci pakuwu mudah-mudahan janten jalmi nu beruntung cek pakuwu
taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah ngabulkeun kana doa uing jeung doa anjeun. Jadi jawaban tina minal aidin wal faizin aya sami-sami. Jawabanna taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Kullu am wa antum bi khair. Apal teu? Heuh geus kajian geus pasti teh jawabna. Pak Haji, aya nu pondok aya nu pondok jawabanna amin. Naon cenah? Pan batur ngadoakeun urang. Cek urang teh amin karek sami-sami. Yo paku di WA ku Pak Ulis. Paku minal aidin wal faizin. Jawabna teh ya sami-sami. Waduh. Nanti ganti jawabannya dengan amin hadituna embohan. Sami-sami atanapi taqabbalallahu minna wa minkum. Seandainya saya jadi kepala desa, seandainya saya jadi parurah di blok naon itu kan? Blok Bang Bayang tekan desa, blok aya manis, paing hiji, dua. Blokna blok desana Kebungur. Dusunna Bang Bayang, desana ka Bungur. Ngabejaan kain. Bungur beres. Kang Majidnya di Bungur beres teh. Oh ya. Salam hormat saya buat beliau ya. Oke, lanjut ya. Teraskan itu teraskan. Jadi sakali deui. Idul Fitri hartina balik deui suci minal aidin wal faizin eta teh doa. Lamun doa dijawabna ku amin. Lain sami-sami. Cik kuring rek teh heula. Paku ye. Paku Bungur beres. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Heuh bener. Mending keneh amin daripada sami-sami. Itu jawaban yang paling baik. Sabab itu teh doa. Kada kapalinter ye. Kuring balik eueuh deui WA ngajawab sami-sami. Jawab heula amin nembe sami-sami. Pertanyaan katilu. Siapa yang memulai Idul Fitri? Ternyata nu ngawitan Idul Fitri teh Allah Subhanahu wa taala sareng Nabi Adam alaihis. Wah, di mana mitina cenah Pak Haji? Dongeng boleh? Boleh? Ketika Nabi Adam diperkenankan oleh Allah duduk di surga. Surah Allah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Surah Allah teh kieu. Wa qulna ya Adam, kaula geus ngadawuh ka anjeun Adam, he Adam Hawa. Uskun teh cicingan. Saha anta anjeun Adam, wa zaujuka jeung istri anjeun. Di mana al jannah surga kaula. Saur Gusti. Ameh ngarti, saur Gusti ka Nabi Adam sang Siti. Oke, celek Nabi Adam jeung Siti Hawa teh dariuk di surga. Pedah cicing bae. Sanggam Allah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Ulah cicing dahar nginum si ngeunah da surga. Geus ngeunah fasilitasna. Nganu teu meunang teh hiji. Naon? Wala taqraba hadhihi syajarah. Omat ulah rek kadegetan tangkal ieu. Ge. Kade Pak, kade Pak dengar ge. Ieu mung aya cau. Saumur-umur aing ngaji dina luhureun panggung kakarek aya cau sarantai. Jigana aya bahan pindah kana mobil ieu. Saur Allah ka Nabi Adam cicingan sorga. Teu meunang sote wala taqraba hadhihi syajarah. Ulah rek ngadegetan tangkal ieu. Hadhihi itu ieu hartina. Bade naros ka urang Bungur beres. Ka urang blok Bang Bayang. Upami kata tunjuk ieu ulah ngadegetan tangkal ieu. Ilu ngomong sia teh Ciroh sing we si. Balik deui, ulah rek ngadegetan tangkal. Berarti posisi Allah sareng Nabi Adam caket. Da ieu nyebatna. Lamun tebih mah itu ngartos seijah. Aya seijah aya. Ciroh, Celi, Celilis. Atuh sarawa aya geuning ya. Itu artinya posisi Allah dengan Nabi Adam dan Siti Hawa masih berdekatan. Kahartos dugi kadinya kahartos. Aipek ke Siti Hawa nyarios ka Nabi Adam. Kang Adam, ari akan teh bogoh teu ka kuring. Bogoh geulis bageun soleha. Cek Nabi Adam, ari kitu kunaon cenah bebeb? Waduh.
Pai cek Siti Hawa teh lamun akang bogoh ka kuring pangalakeun buah ieu geulis bageul ulah menta buah eta saur Allah teh kenging mentana nu sejen bae hayang Honda Jazz hayang HRV mun geus aya mah padu ulah buah eta. Oh cenah ari kitu mah berarti akan teu bogoh ka kuring. Kalau begitu lu gue en wuduh cek Nabi Adam daripada enggeus anjing Siti Hawa mangkaning awewe deui kan hiji-hijina tungtungna atuh eleh deet Nabi Adam terekel naik tuluy nuang pas nuang ku Allah naon fa akhrajahuma dikaluarkeun ti surga ka mana kade catat lain ka neraka ka dunya. Di dunia Nabi Adam hoyong balik deui caket ka Gusti tah nuju tebih teh Allah nyanggem wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah wa nadahuma bukankah aku telah menyeru kepada kalian berdua Adam wa nadahuma rabbuhuma aku Tuhanmu berdua alam anhakuma pan tibaratoge maneh tegas di bejaan ulah rekan-rekan antil kuma sajarah kata tunjuk yang digunakan tadi mah hadhihi sajarah udah deket ieu aya nama tilka arti tilka teh itu tiba-tiba ge ulah dekat-dekatan tangkal itu kuring naros ari itu berarti nunjukkeun posisina caket atau tebih itu artinya gara-gara hiji kasalahan Nabi Adam ka Allah menjadikan Allah jeung Nabi Adam tebih termasuk karena tangkal eta jadi tebih kahartos ketika Nabi Adam hoyong caket balik deui ka Allah kumaha Nabi Adam gogorowokan minta ampunan ka Allah bari maca doana apal yakin urang umur beres apal doa Nabi Adam minta ampunan ka Allah teu apal bagus wah ngan ibu-ibu bapak-bapak geus kawakilan ku saurang nu sajena rarepeh keneh sawareh mah teu apal ngan lamun kuring ngamimitian yakin ibu bapak apa kumaha cenah haji doana Rabbana ya Rabbana zalamna anfu wa illam taghfir watar lanaku minal eta doa Nabi Adam 80 tahun gogorowokan minta ampunan gara-gara ada harbuah kholdi langsung dibaca nanti ku aki-aki di subuh Rabbana ya Rabbana aya nu kitu aya aing nya Abah Nur kuring sok hanya kieu cik atuh cek kuring teh ulah ku Abah Nur teuing nu ngora nu kudu tampil teh ameh ngeunah bacana Rabbana ya Rabbana ngeunah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rawasan teu lain beradi lain saeutik atuh Pak Haji jadi kalau begitu ada kenikmatan Nabi Adam memohon ampunan ke Allah gara-gara hiji kasalahan ngadahar buah khuldi terus Pak Haji deket deui teh cenah Nabi Adam ka Allah tah balik deui caket teh Idul yeuh cenah sing bae Idul Fitri balik deui Idul. Kalau begitu lamun aya nu naros ke urang Bangbayang saha nu mamimitian Idul Fitri adalah Nabi Adam alaihissalam ka Gusti Allah Subhanahu dengan bertaubat caket deui akhirna caket Pak Haji akhirna caket deui ka Allah urang tadina caket sareng pakuwu gara-gara hiji kasalahan misalnya geus puguh wayah bayar pajak pek teu bayar pajak ada salah kita ngirim di Jakarta misalna rek panggih jeung palura rek panggih jeung Pak RT terang ngerakeun dacan mayar pajak suruntul teh salaki datang mama bayaran pajak palura abdi sanes ali pepedasan abdi kana sampetan hapunten minta hampura kan ieu abdi kana satos aya rezeki saroge tos dongkap dibayarlah oleh teteh dengan para petugas pajak dari desa kira-kira pendak deui isin teu hanteu da dosana geus ngalapur akhirna mereka berdekatan lagi pun demikian dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Adam alaihissalam sarua urang mun boga dosa geuwat minta tak seorang pun dalam dunia
yang tak pernah berdosa. Lagu kentong teraskan ya teh, teraskan. Tah Idul Fitri, tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Pasti pernah baroga dosa, laras. Karena sudah kudrat manusia tempat salahnya dan lupa kegeh baroga salah. Tapi ku masih ada Pak Haji halus. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya, tak ada mungkin, dan memperbaikinya. Mutarin atara sholat berjamaah, Ramadan berjamaah, atuh geus alus berjamaah teh ulah balik deui. Ieu mah kuring Ramadan pinuh, ari geus beres Idul Fitri eueuh keur sajajar deui. Aya nu kitu urang aya. Tolong bantu para kiai supaya apa? Supaya Bang Bayang ini tambih barokah. Amin. Gitu Pak. Jadi saya ingin ada perubahan sikap mental ketika kita masuk Syawal. Dan Syawal teh artinya kadang meninggi. Derajat kita sudah tinggi di mata Allah karena kita sudah mendapatkan ampunan Allah. Itu poinnya Pak. Insya Haji. Yos, eta dongeng yang umum. Berarti dongengna Idul Fitri. Minal aidin wal faizin nukatilu aya bahasa halal bi halal. Soalnya harus halal bil halal. Sebetulnya yang betul adalah halal bi halal. Sebab tadi itu pakai alif lam halalun bi halalin. Lamun rek make alif lam yang bil halal nulisna al halal bil halal. Tapi Bapak lamun ka Mekah eta bahasa urang Arab teu ngartieun. Sebab halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Yang memulai halal bahasa halal bihalal adalah Insinyur Soekarno, presiden pertama Indonesia. Waktu itu ketika banyak sekali partai di Indonesia, kalau tidak salah ada 48 partai dalam sejarah. AIPEC teh Bapak, nu ieu hayang rakieu, nu hayang rakieu, nu hayang pertemuan dia. Cek Pak Soekarno, isu urang bertemu di Senayan, urang jieun ngaranna acarana halal bihalal. Tidinya aya acara halal bihalal teh nu ngawmitina Insinyur Soekarno. Hartina halal di dieu dimaksud sami konsepnya ta'afuf, saling memaafkan. Poinnya di situ. Jadi kita sudah paham, oh halal bihalal sami. Poinnya nyuhunkeun di hampura. Idul Fitri balik deui geus meunang hampura. Gitu. Minal aidin wal faizin ternyata jamaah rahimakumullah. Geus eta dongeng yang umum. Aina jang khusus kanggo cek ojan. Jadi ojan itu artinya tadi apa? Fauzan itu beruntung. Faiz misalnya Bapak boga incu di bagian faiz sami maknana sareng fauzan. Sami nama maknana sareng faizin dina minal aidin wal fa. Jadi ulah kieu nyebatna minal aidin wal faidin. Ulah kitu. Sanes ku dalil nu kadua make zai, ro make titik. Lamun ditulis pakai bahasa Indonesia nganggo huruf Z. Jadi macana minal aidin wal fa. Tinggal gede. Wal fa izin. Macana izin ulah nulis minal aidin wal fa idjin. Salah. Yang betul minal aidin enggak pakai Z, guys. Cukup minal aidin tina idul. Wal fa izin lain wal fa idjin. Zai lamun wal faid jin berarti kudu make za. Dalam make titik luhurna. Ieu mah zai ro make titik za. Rizqu zuyyina minal aidin wal faizin tanu eta. Kartos. Oke, Pak Haji, ayeuna dongeng khusus. Dongeng khusus kanggo cep ozan. Setiap orang tua pasti memiliki harapan yang besar. Naon budakna saroleh soleha. Amin. Pon kitu di sim kuring ngadoa. Sahara mana cep ojan minta teh Kang War, Kang Carwadi. Aya Kang Carwadina. Mana? Oh, kerasep geuning oh. Irungna bangir jiga aing. Isina sana mina. Ceyatina aya. Mana Ceyati? Ceyati dengekeun ku sia. Geuning Pak Haji galak ari bagian ka awe mah. Sabab budak mah teng manuk teng anak merakukun. Jeung di imah pang deket-deket sikap budak moal ka bapak ieu Kang Sarawadi pasti kain. Leres teu?
Terus udah gitu kenapa aja? Saya mau bilang dengan anak-anak anu aya di Bang Bayang, sing halormat kanu jadi kolot terutama indung sabab pang deket, pang capena ngurus urang. Leres teu? Nu bener kenapa aja? Teu bener kumaha? Tempokeun indung nu keur hamil. 8 bulan digegengak gegeuyeung. Sugan sok keluh kesah teu. Berat eta teh dibelaan rek biuk oge make jodang heula sasadar hiji. Da berat ka hareup. Blak ditetep ti hareup bureuteu ditilik ti gigir centrik ditenjok ti tukang jiga entog keur leumpah. Apa anjeunna keluh kesah? Tidak. Ridoeun. Leres teu? Ceyati aya ngarasula teu nganu ngojan teu? Bingah we nu aya. Leres teu? Karena anak adalah kebahagiaan orang hidup rumah tangga. Saur Kanjeng Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu shalihatan wa auladuhu abrara. Pangbagja-bagja di rumah tangga, lamun rumah tangga hiji gaduh istri salehah, anu kadua gaduh turunan. Matak urang peuting ieu doakeun bisi aya. Urang Bang Bayang lami nikah teu acan dipasehan turunan, ulah leutik hate. Peuting ieu urang doakeun. 1 juta. Bilih aya nu tos lami nikah tapi tidak dipasehan putra ku Allah. Doakeun Pak. Lain kalah dilalegan. Doakeun ku urang sing dipasihan turunan tapi turunan anu soleh-soleh. Terus pertanyaan, bagaimana mencetak anak yang soleh-solehah? Pak Haji, bagaimana konsep ketika anak kita ingin soleh dan soleh? Maka kita mengutip salah satu ayat Allah surat Al-Mujadilah ayat 11. Ngan ayat anu ngaos Quran, ibu sing tetep takbir peupeurieun ngaji hade teu bisa atau takbir basehan bibir lambeina sing zikir ka Allah paling itu Allah ari anu ngaji alus teh mun ngajina goreng ulah nyebut Allah awon gitu cik kukuring pamacakeun aya Allah nyangem kieu bekal buat ojan pun demikian dengan anak-anak kita yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat cakep saur Allah Kang Sarodi Teh Yati bekelan ojan yarfa'illahu alladzina amanu ku iman yang pertama ari iman iman teh identik agama ayana di para kiai para alim teu kompak balik deui iman teh identik agama teh ayana di para kiai para alim ulama ngabingbing masyarakat bungur beres masyarakat Bang Bayang ku agama supaya urang Bang Bayang hirupna bener. Jadi cek Allah teh butuh pinter heula ieu butuh sote bener heula. Sekali butuh sote bener. Geuning cenah Pak Haji butuhna bener heula. Teu saeutik jalma pinter ditarewa ku KPK gara-gara teu bener. Berarti paling utama patokanna bener heula. Terus Pak Haji iman identik agama ayana di para kiai para alim ulama. Jadi lamun kitu Kang Carwadi ya Teh Yati Kang Haji nitip deketkeun ojan ka ajengan itu poinnya. Tadi itu para bagian lain baru la ilaha illallah mangga satua itu nyaman pisan aya we ngomong teh Pak Haji jadi budak teh kudu deket jeung ajengan kudu paling henteu urang dareka musola paling henteu urang kudu deket ka pasantren mun aya pasantren urang pake teh acan lamun teu acan anterkeun ka Cibingin ka Sukamaju ka pasantren kuring lamun budak na yatim piatu izin palurah Pak Kiai enggak usah bayar nya gratis sakolana gratis cicing di pasantrenna gratis nu saja mah mayar 500.000 tapi untuk yang yatim piatu saya gratiskan semua ulah haliwang piraku kudu leuleungan gara-gara maraban budak yatim bisa insyaallah tambah barokah amin. Terus Pak Haji kumaha cenah lamun jalan mana kolotna mampu atunya mayar ari mampu mengerakeun berat ka aing bener sugan teh capek ngan ulah sok-sok teh aya bahasa kieu lah rek jadi naon budak di ka pasantrenkeun nu geus gali ka pasantren teh sok budu aya bahasa gitu aya
dengekeun sia Ciro. Lamun aya jalma nu ngomong ari ka pasantreun ge sok budug, numpang heulana kasinggung kuring. Sababa heula kuring budug. Sanes bohong Pak Kiai pun anak kaduh tilunya. Eta nu tilu waktos alit kene lahir 86. Pas tahun 2000 teh ku simkuring teh dititipkeun di pun uwa da can gaduh pasantren harita mah abdina. Titipkeun di Haji Jalaluddin. Ai pek teh naon ditempokan budug. Nu kadua nu awewe ayeuna di kedokteran semester genep. Ai pek teh ditingali ka ditu ka naon teh Gontor, Mandingan, Ngawi, Jawa Timur. 14 jam dilongo ka budug di bah. Mata ngahaja Pak Kuku kuring di ka kedokteran teh ameh nyaho cara mengatasi supaya santi teu budug. Anu katilu si bontot nembe 11 juz kirang sakedik 10,5 juz. Kamari keluar ti Nurul Amal Cijengjing Ciamis. Tidak ya deket di dia banyak. Sanes bohong Pak dilongokan tuh budug deui Pak. Jadi kuring nyimpulkeun oh berarti ari budug teh serat jadi santri. Can jadi santri lamun can. Haji Oban bisa rada terkenal loba di YouTube ieu teh meureun barokah tina tina budug. Bedul sia ngaledek ka aing. Mau diajakan sia ku aing sugan isu. Barokah tina budug, barokah tina masantren. Pada aing teh gedogeng masantren. Siga nu gareuleuk kitu. Tuh jadi Pak Haji lamun kitu, kuring nitip kadarekeun ka ajengan, ulah dilalaworakeun. Sok doakeun para kiai, para alim ulama nu aya di Bangbayang, nu aya di Bungur beres, sing tambih saroleh, sing tambih rezekina. Amin. Sing paranjang yuswa. Amin. Keur naon cenah Kang Haji? Jang mageran anak urang. Itu poinnya, Pak. Bu, geus beres kitu, tah urang bakal bagja boga budak teh. Oh kitu nya, Dek. Aya lagu geuningan Aisan Indung geuning kadi-kadi dedek kadi. Piraku kudu aing deui beno nyanyi. Gawe atuh geus dibalayar mah. Bu, saya persembahkan lagu ini khusus untuk Teh Yati dan ibu-ibu yang lain supaya bisa memaknai jang para putrana supaya bisa hormat nyaah kanu jadi indung. Berat perjuangan seorang ibu. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu indung urang ngandung 8 bulan kubur yeungeun ka ditu kadi tapi tidak aya dikeluh kesakan kecuali apa? Karena dia berharap seorang anak lahir dengan normal dan mencetak anak yang soleh dan soleha. Jadi pantas lamun urang ayeuna nu hirup poina kumaha sing bisa hormat ngadama-dama kanu jadiin teu meunang doraka kanu jadiin komo ngalawan. Fala taqul lahum uff, jangan katakan ah. Wa qul lahum qaulan karima. Ngomong ka kaulan karima cek urang dengan bahasa yang selalu memuliakannya. Ulah kieu mimih mah. Neh meser tarasi ngerakeun. Geus dosa sia teh. Aslina teu meunang ka indung rek dititah kitu rek dititah kieu ge kudu daek kudu jadi selama ibu kita tidak menyuruh kita berbuat maksiat. Sebuah judul lagu ada Aisan Indung. Hidup ibu-ibu.